tuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten, di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan. Padahal madana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 3 miliar 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah saha nu maling ngomong sia tuh saha je tuanin sia tuh kan masyarakat memaling loceng mau babak belur huntu aya di tukang huntu babak belur